dewek selaku panitia nya ngarakap keamanan eta teh ngajak wae coba berat job desk dipakai ku dewek kami gede gaji aing bayinya makan calung ku aing eta teh nya wah proyek gede ieu bajedoran ku dewek deui rek ngala komisi aing bener kalau gitu Loh, nyanggakeun simah pangebaktos lan diterima sasajingga kau nyuk juragan Sumitra diterima sasajingga cager sae dina waktu sayeuna aya naon mangga antos lan naon ngerakeun kalau naon kukulunuan ka dieu eta sopan seling kalau kerama teh itu dunungan teker dinas dunungan teker masamuan musyawarah duluan deh tong macam-macam lah ke technical meeting tong macam-macam bergug tong ngaganggu bari nage atuh rek laporan naon sedepan aya bagian anak tuh aya bagian jangan marah-marah nya Noel papa jangan marah-marah tengenan goblok sia tengenangan ada geuleuh bapak mah abdi anu ngewa mah kitu kalem jangan marah-marah geuleuh rek laporan naon kelanan jepe heula awas kamu terpenting diam cicing diam oh, bapak sebagaimana bagaimana bapak teh dewek konsumsi dewek selain komandan Hansip wah lur kene keamanan nya lur kene konsumsi lur kumaha tamu-tamu nu sumping beraku mau diberi konsumsi teuh keamanan oge mun lapar sia konsumsi muhun konsumsi mau datang lamun teu aya keamanan kumaha aya begal teuh keamanan heula dong nya penting keamanan cicing punten kulan kalaka hoga gitu ieu perebut alas aman keuneuna pika geuleuheun nya aman pajarkeun teh sija laporan simpuring teh laporan naon pot laporan naon sasajingga nu mawi kulan tong ngerakeun sia tong ngerakeun sileing tong ngerakeun sileing teh geus gede sing bisa dipercaya lamun sileing teu bisa ngomong ka mana karap mun ngomongna ka mana karap aing nu wirangna teh kolot sok dipenta dewasana ngentep seureuh ngomong teh nya sing dinas sing daria siga paji ajat ngentep seureuh sing balik nya melotot wae goblok da sabarang ngiceup abdi teh kieu we mah gitu eta kudu teh ini gitu Pak diam punten Pak sok ya nah sikina teh kalau tukang punten teu kemot Pak can ge acan nepi ka meledek kieu si kurang ajar hareupeun kolot eta tah sia mah karekek geus moal baleng sia mah ye kana mah jing heula punten we kulan nah sia tinggalkan naon tadi teh nepi ka pengar-pengar teuing ada tepirang ada harga receh kelem tembus ka hareup itu aya naon sasajingga lan aya naon atena naon tuh nya si koplok mah maksud maneta aya naon teh naon pan api teh bagian keamanan agan ngandung arti setiap aya jelema anu rek musik-musik mula mandi ngahudangkeun macan keur sare ngaganggu kana keamanan abdi tanggung jawab bener tah matak teh naon teh teh aya naon jadi aman we masih kondusif. jadi waktu sekarang ini masih disebut kondusif iya aman terkendali sehingga sampai sekarang ini aku teh naon dari hari kemarin sampai mangkuknya sampai hari sekarang ya alhamdulillah tidak ada apapun aman isuning melongpong keamanan dan ada dina keadaan sehat walafiat begitu laporan keamanan saya tak gitu hungkul belum can dengkeun santai heula belum beres deui jabati itu
Aduh eta deui jabati eta meureun nya. diem naon nah aku teh kan bagian keamanan agan Duh. nya Bahasa pabolatan gitu tuh. di isu jedur nepi ka sore jeder Iya. panggih sampai peting Ya. sampai mendengar tengah malam anjing babaung Nya. saya diam selalu di pos ronda Wah, nya selalu standby iya. Selalu on. itu rok kopi 10 renceng Nah, rokok. sekarang udah setengah renceng juga udah hampir habis Wah, udah mau ledis tuh. jadi satu laporan kopi setengah renceng lagi Iya. udut weh setengah batang tapi kapenting ki laporan si kurang aja Gitu-gitu wae penting mah dong si eta mah. terus nah itu laporan pertama Nya. nya laporan kedua Kumata. ketika aku tidak ada apapun aku tekan ngalemun Nya ngahulang. nya weh aku teh mendapatkan kegiatan sama si Dawala adik aku untuk menghibur diri sendiri dengan permainan gaple gaple tetapi aku kesel karena aku dicekek wae balak genepnya sama si Dawala Jadi kojoran wae. nah ngerakeun si goblok Wah, nya marukana tuh. gitu-gitu wae laporan kedunungan si teh jadi maksud maneh laporan teh maneh eleh gaple sanes eta Oh. dina mangsa abdi keur main gaple Nya. tadi dia laporanna naon aya tamu aya tamu Ya tamu. tamu di mana tamunya itu dari mana teh Pak atuh eta sia nya abdinya Kelana nyakeun si eta mah. Ke Batur. dari Astina Iya, dari di Astina nguhun saha Gusti Ajo Ajo teh saha Gusti Ajo tuh Rama Guru nya. residorna mau teh nya eta atuh resep kejeung Ajo apa sok ngomong lagi gitu Ajo seperti itu ngomongna nya dedengean kaula teh Rama Guru residorna ti jajar sakalima ta eta kadieu kulan sareng adipati saya teh Pak diawanga teh karena Eta. Gusti Dipati karena oh anu bener ieu teh sumpah mati abdi gan Ya, swear. swear jadi kumata nah widi pi orang ka dieu atuh nepi kumaha Semingguan. upami diusir ku abdi usir ku abdi Telangas pisan ya. upami ku abdi titah antasana di pemancingan antasana di pemancingan Tuh. nya Taman. ari hade nama titah ka dieu Nya. piraku bari jeung guru kaula teteh Nya atuh. dosa satemena lamun kaula nepi ka tengangkeun kana jadi guru gitu nya Bagiakeun anggur mah. hari kopi bagian panitia bagian konsumsi siap aya kitu mah tuh wayahna sasajingga bawa ka dipi orang lebat sae kula nuhun sasajingga lamun teu aya maneh meureun kaula teh kalalanjoan we cumarita di dieu teh sami-sami kula nuhun sasajingga nuhun pisan sami-sami kula jaga di keamanan siap Wah. permios bra ini siap Waduh. dunungan geus men nganuhunkeun tuh kabitu Tuh. Juragan Arjuna nganuhunkeun Juragan Sumitra nganuhunkeun nai ayah Aduh. Papa. nepi ka teu kecet-kecet Ya, wewe. nuhun gek sami-sami nut ah banting sia. Goreng tuk-tukna sia tuh. nya geus naon hal laporan teh Cing. tuh can ka jero dewek mah aya bi asup teh naon eta ka dapur aing mah ka WC Aduh. coba can laporan can silai mereka itu ampun boro aing ngejedog di dieu teh aing sugan teh geus laporan teh Boro nungguan. jadi kumaha tuh sok ku si aing Dawala pelan ku si laing ampun aing
Rek kunaon isuk balelo de cubrita ka mana karep Sok tak tek Gusti nu agung haling atuh jika dunya kah Sari wae tuang. punten saha teh nah si dawala sadana mah Nyawa ka kuping. sampurasun rampes pangapunten kulan rek naon siling bade laporan abdi Oh, aya laporan naon duh ka atuh nu laporan deui wae. Laporan deui wae man ka. Ai. yang akan sama pangabaktos diterima kau nyuk juragan Sumitra diterima dawala pih yang akan sama pangabaktos pih Aduh. sudah papi kaing Nya. ada bahasa mah teu meuli eta teh naon Nya. diterima ku dewek punten ka penggeran Pak aya naon siling pada laporan naon mangga punten punten Pak sok ya Oh. punten kulan nya naon dawala abdi sebagai wakil keamanan Oh. nya wakil keamanan mohon komandan abdi komandan Sersan Cepot Oh. abdi Jenderal Dawala Waduh. nah sia teh lur keneh wakil jeung keun bae kumaha abdi nya bade laporan kulan bade laporan naon bade laporan teh kieu dina mangsa kamari mangkukna abdi teh dina mangsa jadi keamanan wakil keamanan teh istuning pikeun ngacegah bisa aya naon-naon di perjalanan utawi nu aya di pertempatan bisa aya huru-hara itu ieu dikersakeun nepi ka ayeuna teh teu aya naon-naon nya Aman tertib lah. jadi aman terkendali Tinggi. Tertib. ya lajeng tah di mangkukna nepi ka ayeuna abdi cicing di ronda sareng pun lanceuk Di pos we. dugi ka ayeuna teh tina 10 renceng kopi teh seep setengah renceng deui Ya. nah sia teh jiga si cepot bieu Dua laporan itu. Nya akur teh. setengah renceng deui rokok we upami rokok pasti setengah batang deui nya Dah. geuning-uninga apa kulantaran maneh digawe kulantaran maneh keamanan kulantaran eueuh itu ieu dina mangsa eueuh pagawean maneh teh ulah ngahibur diri jeung si Cepot main gaple bener Nya. maneh ngepung bala genep si Cepot eleh wae Nah, apa lu? nah geuning-uningan Digening. tah dina mangsa sabot maneh keur gaple aya tatamu nyaeta ti jajar Sokalima Residorna jeung Adipati Karna Teh. uning ti mana apaan si Cepot bieu laporan goblok si etanya Nya. Kawiwirang we kali. pajarkeun teh ka WC we unggul Nya. Belaan laporan waktu. ampun beureum beungeut aing Pasti era atuh. jadi kumaha dawala aya di sajabat eta cekap sakitu hapunten abi kaisinan mangga permios assalamualaikum Teh ai. geus dawala geus siap pagek ngerakeun aing sia teh bagong Ngawiwirang. carekan di era aing mah Wirang. nya ampun laku lampat teh sia teh hareupeun gegeden nepi ka era kieu beureum beungeut keun bae tambah sarua jeung dewek beungeutna Aduh, backup. sampurasun angel yayi panengar remersi eyang oge kakang Adipati Karna mangalingi ka dieu ulah kaget jaro Olale sorale wangmane sing salah. kaget denderahan ningali hingkang sampun Sampun prapta sorale wangmane ayatan. jaro aduh
amarasi sembah haturan rawuh konyok panjenengan nunger sager cu iparing pangesto kaulan kumaha samulihna damang sae dina waktu ayeuna guru teh kamana Subadra Srikandi aya di kaputren kaulanun syukur sanaos di kaula ge nyanggakeun sembah haturan rawuh sepuh Sumitra nunger cager sae pangarsa kumaha samulihna majeuna ha geuning sareng saha ka dieu ari angkat mios mah di jajan sok kalimat teh sorangan sorangan nanging di tengah jalan teh tepang sareng nger di Patikarna itu sareng kakang di Patikarna laras aduh bagea atuh yap ka dieu yap ka dieu nyangakeun haturan rawuh ka unjuk kasepuhan geuning beret saha teh si lain oh timbalan Uang. da kenaon nu mawi kalerasan we nyarangan juragan pengelolaan dia petempatan jaro kaulanun paingan bau Hasyim di dieu teh pengen rada hangru atuh paingan bau madatnya teh we iblis teh jadi tukang jin tomang lain jaro meuni apet-apet teh geus Semar ya naon cokoteunana si eta non araeuna Non kawanana. kaulanu umawi tos hampir saminggu di dieu teh ku tante timbalan Yai kakang dipati bagea sasumpina nuhun nyi geuning Sumitra haturan rawuh pangarasa nuhun Pamang mangaling nger ini sae wah haturan rawuh nu kasepuhan nuhun hapunten kapanggeran ku kaulanya sae mangga nger kaula tong deket deui bisi minta sumbangan nya hah bisa ngasongkeun proposal ana da basa mah teu meuli teu kitu kasih nya tong deket deui lain level menak jeung menak oh nya atuh kado jeung kado ulang ngaji jeung bonteng ulah lain level bulan beda dulu nya beda kelas tong deket deui sok punya minjem nih kurang naon sangat headshot sae nah ai kadewek ya wah oleh sorale lamai ayatam kaget dan nirahan ningali ingkang sampun praptaan sampun prapta aywa dinalakan Tatan merah tangadama ewu pagulingan rana ewu pagulingan rana pagulingan eling mangka eling rumingkang di bumi tanah dharma ukur wawayangan wae dharma wawayangan wae hana nguni hana mangketan hana ngunitan hana mangke aya ayeuna aya baheula moal seug aya ayeuna mun teu aya baheula eling ka pawadu mandi wani kurang jadi ambu yuni Kumaha cek omah?
biasa orang lajengkeun kana lagu Ratu Samudra ulah. Ayo orang hibur kawarga Cipakurang sadayana. Ka keluarga besar saya Beben pengantin sekali. Bagi kabaraya di Harga Tulu Putra. Iya. Keluarga Wiwungan Harga Cipakurang. Pak Haji Taca Padalarang. Abah Haji Rosan, Pak Haji Ajan Yohanes. Ponakan jadi biji-biji. Kurang sangkakeun. Eta, ulu cenah ada Sor kapayun Pak Haji Ayat Barokah Bu Hajah Wiwin Biwah Ibu Haji. Motong barat pasengkrang samudra di sana jalan minggu mungkin mija bareng kitu ngajak kujang katalah ratu samudra cek tembong lakawas nanyaan Pak Haji ya. narabi wara naragugupai karena sayang
teu kurang sandang yang pangan kajan balik ngali kincing kajan ulang ngalong kewa anterkeun ka nagarana nagara anu baheula negara anu baheula Datan nira tangademan sewu manggulingan ran